naon bae pagawean urang bakal dibalas ku Gusti Allah meme dibalas teh kapan dirinci heula kumaha pagawean soranganana jang dirina kumaha jeung anak kumaha jeung pamajikan kumaha jeung dulur kumaha jeung tatangga kumaha jeung atasan kumaha jeung bawahan kumaha jeung guru kumaha di dinya urang iyalah wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada fa inabbiukum bima kuntum ta'malun ya Allah ieu di kumaha coba talalakon urang hayu hitung kurang mun isuk aing pae isuk bae jalanan mun aing isuk pae renungkeun ku urang umur aing 60 tahun Masya Allah urusan aing jeung Allah hubungan aing jeung Allah tama urusanana letik musamah hampang tetapi urusan aing jeung makhluk musahah berat urusanana Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna sukamari pek maraneh kabeh migawe garieun teh beramal masyitum sakadaek dek ibadah hae dek maksiat hae gae dek kumaha ge kumaha muaraneh bae bahasa teh mencakup kana targhib buat terhib artina ngabibita ongkoh nyingsieuna ongkoh ayo dek kumaha ge ja fasayarallahu amalakum Allah bakal lembongkeun ka amal-amal aranjeun kabeh masyaallah nu bantak urang ngaler ngidul ngetan ngulon teh nungguan ajal ai ajal geus datang mah teu mamri gagah teu mamri sugih di mana datang ajal mah atuh hirup manggesan bae sanajan susah kabina-bina geuring anu pohara can datang ajal mah atuh moal waka maot jadi maot balain ku susah ku ajal lain ku gering ku ajal geus datang ajal mah teu saha loba pisan jelema gagah jag waringkas datang ajal pae eta teh geus sadar urang teh kikituan teh geus nyaho kitu tapi sadar mah teu nyaho tapi sadar mah teu hayang kena sadar sadar aya anu leuleumpangan isuk-isuk lohor maut anu leuleumpangan datang ka magrib tah sisa maut eta kan loba tah kajadian kos kitu tah henteu jadar ka diri urang lamun aing maut di lohor meureunanan ya Allah ya Rabbi dosa-dosa aing haju aing macan dibere resep ya ibadah teh dina ibadah ge can dibere ngeunaheun ya ibadah sakumaha anu dipake karesep ku Kangjeng Nabi mah hubbiba ilayya dunyaku bisalah tilu nu diajeun pake karesep atib hiji wawangian nomor kaduana anisa awewe nomor katiluna wa qurratu aini bis shalat herang mata ngeunaheun dada qurratu aini bis shalat bungah mata hate dina salat berarti kan ngeunaheun teh salat teh hiji sesengitan sebab sesengitan teh mawa ngeunaheun suasana malaikat aya sesengitan mah turun geus dihadiran urang ku malaikat ngan sesengitanana atuh sig hade ulah atuh sesengitan dipake ongkoh tapi lain seungit asana henek baju age aing pindah wae lah tempat mangkona aing henek daripada mah maksud itu mah kan sesengitan lantaran naon eta hiji mah atuh beureunan hargana murah atuh mana aya nu murah seungit mah aya barang bebejat teh ka ditu kan ngajualna emang minyak ieu kok jadi bau kieu sia meudina sabaraha di aing 500 hutang apa kes atuh hutang uyuhan aya ka ambeung ieu sia di lain gitu atuh kan minyak teh kan asli nama lamun isuk-isuk nu ngeunaheun nu mana kebeurang aya panon poe nu mana
peting nu mana urang kan lamun ngahareupan pamajikan geus sarareungit kan lain deui rarasaan gitu. Waduh ya bangun siap teh kan gitu kan. Nah coba urang ngahareupan pamajikan jeung make minyak teh make minyak anu meunang meuli lain cap kampak kan lain deui ya lain deuk sosonoan asana mencetan nya cap kampak tah kan lain deui suasanana tuh sesengitan nanti Kanjeng Nabi resep pakai sesengitan teh keur mah awak ngesengit aja pakai sesengitan atuh geus tambah-tambah. Nomor kedua awewe nisa sebab ngajembarkeun kana hate urang ayeuna keur pusing-pusing datang ka hiji tempat aya dina pamajikan urang nyambut ka urang bari seuri blak perasaan suasana jadi beda hutang poho hutang tuh lain deui jadi kan senang awet ya terus ngadeukeutan ka urang jeung ngagelehe jeung mencetan ka urang set kebel-kebel aya duitan euy. Oh, berarti mah penjahat kelas kakap ya mah. Eta geura jadi awewe manisa menggairahkan hirup mantak jelema anu berjuang biasana dikerumuni ku wanita sebab naon nambah semangat. Terus pamajikan teh lamun ka urang mere semangat urang katakan waduh biat kajen ku kumaha. Oh, coba lamun urang datang ku sambutan. Urang nitah nyanana cicing bae. Eta kan aju bae geus lah ieu mah tangga kos kieu geus mal dagang enggal lah. Kos kieu jasa tah. Coba lamun disambut mah masyaallah. Haji ka urang na geus naon karang-karana mun urang hareudang geus teu kudu make hihit androknya da dikitu-kitu. Haji janana teu make calana kan geunah. Cerek dia masuk macam-macam. Iya eta samacem karak samacem eta. Masya Allah. Nah, ieu gorenganan amal naon bae ye? Bagus. Bakal ditembongkeun ku Allah bagus. Goreng bakal ditembongkeun ku Gusti Allah goreng. Bahkan lain Allah bae. Wa rasuluhu jeung rasul Allah bakalnya lain rasul bae wal mukminuna jeung para mukmin di dunia kene bakal ditembongkeun komo jaga di akhirat urang sebagai mukminin bakal jadi saksi ka umat-umat nu baheula atuh berarti kan katembong teh amal-amalna mana nu kafir mana nu mukmin mana nu soleh mana nu toleh urang ka jadi saksi engke jaga di akhirat nyaksian umat Kangjeng Nabi Isa nyaksian umat Kangjeng Nabi Musa nyaksian umat Kangjeng Nabi Sulaiman pandeuri urang ayana tapi bisa caksi sedengkeun nyaksian eta kan kudu ningali kudu neuleuh heula urang deuk nyaksian teh kapan kudu neuleuh anu deuk disaksianana ku urang berarti kan urang dibere neuleuh heula ku Gusti Allah memeh nyaksian teh cacak-cacak urang boro rasul komo Allah urang bae ge dina Al-Qur'an geus dijelaskeun fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun di dunya kene ge atuh urang jakat ciri ditembong-tembongkeun kan ku Gusti Allah nu paling ngeri وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Gusti Allah teh bakal ngabalikeun urang dibalikeun ka alimil ghaibi wasyahadah saha anu uningakan alimil ghaibi wasyahadah Gusti Allah maha uningakan nu gaib maha uningakan syahadah nu lain gaib nu dirahasiah-rahasiahkeun teu kanyahoan ku batur Allah maha uning syahadah tembong zahir Allah maha uninga urang bakal dibalikeun ka Gusti Allah iya kan urang ngeri jasa ieu urang teh ngeri teh bakal dibalikeun hiji-hiji
nu mentek ieu bakal urang naon kitu ngaranna kesel ge hiji-hiji dipanggil jelema sabaraha juta sabaraha triliun di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka akhir umat Kangjeng ieu teh kapan bakal wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah dihudangkeun ti kubur digiring ka mahsyar aju dek dinaonkeun dia dibalikeun ka Allah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabales ka aranjeun kabeh kana pagawean-pagawean nu ku urang dipigal payujazikum dibales nu kaliwat bagus dibales bagus goreng dibales goreng ya Allah urang kuari iman salat puasa zakat haji sedekah syiar urang milu bakal dibales sesuai jeung amal urang waktu urang di dunia teu iman kafir naudzubillah min zalik musyrik munafik atawa iman ka Allah jeung Rasul cuman teu nyaho ka masjid teu nyaho ka majelis taklim geus teh nyaho bae di mana aya lapangan bola di dinya nyaho di mana aya main sodok-sodokan di dinya nyaho main sodok teh eta teh biliar gan kurang keren sebab aya biliar mah asli ngomongna aya main sodok mah kan loba nu disodok lain bola bae di jero na nu disodok teh ehem sia deh tahu deui main gaple remi lah tetapi batur bakapan geus aya nu judi teh kelasna geus saya nyaritakeunana geus hatuh bangsa di urang mah sapira judi teh gaple remi kos kali tunggul catur dijudikeun hatuh batur bang geus kasino indro judi teh lain-lain sebagainya eta judi-judi batur ya atuh pek bae cek Gusti Allah tapi engke sia bakal ditemukeun boh di dunia boh di akhirat saturaduna ila alimil ghaib wasyahadah dibalikeun ka Gusti Allah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal nyaritakeun ngabales majazi teh yunabbiukum teh ku Imam Jalal di manaan fa yujazikum berarti ieu yunabbiu bimana yujazi majaz ayo nabiukum nyaritakeun doang ayo caritakeun doang makan enteng tapi lah nyaritakeun tapi lain sakada dicaritakeun pa yujazikum dibales Masya Allah karim ulah waka ka batur-batur heula urang bae ku arieu ti mimiti balik tarolah anu memeh balik mata manggis aturan-aturan naguer mukalaf karana ge ti mimiti balik bae datang ka ieu nangis sabaraha buah tatangga nu kurang dijepret sabaraha sol naon kitu ngaranna sendal nu kurang dicokot di majelis taklim jeung di masjid bebejan nama pahojol pahili padahal ngahaja geus sabaraha kotok tatangga nu dipencitan ku urang geus sabaraha kali urang ngabonceng si Mbak eueuh gegejlug ge kurang direma beh endut-endutan tuh kan geus sabaraha kali urang mamawa si Mbak rekreasi geus sabaraha kali urang kebelah ditu namun mabok mana udzubillah min dzalik bakal lain sakadar mabok tapi orang horenganan jadi tukang ngajualanana naon ngaranna eta tukang ngajualanana kan anu mabokna mah meuli pemake ngaranna tah anu ngajualan naon ngaranna cepet atuh sia bangun dutu nyaho teh heran aya di hareupeun aing ditanya bangun kos kiai bae cok nya aing teh nyaho meureun tah dasar jana meureun agena nya aya potongan nya mata kos geus tinggal ditelepon bae polisi tangkap habak tah kan nah geus sabaraha nu awewe nu kurang dizinahan mun zina teh geus sabaraha urang ngarugikeun batur geus sabaraha urang ulah-ulah nampilingan nyiwit bae batur teu senangan di akhirat bakal diciwit deui
sabaraha kotok nu diadukeun emang kotok daekeun diadukeun kan teu daekeun kurang diadukeun engke kapan urang teh diusulkeun ku Gusti Allah Gusti cek kotok abdi nyadar kotok cek urang Bandung nya di mah hayam tapi abdi teh dizolim ulah waka dijadikeun lebu Gusti abdi can malas ka jelema nu baheula ngadu-ngadukeun abdi teangan cek Gusti Allah sanu ngadukeunan haji sabenerna mah tangan bawa ka dia tonton ku gawean ayo sebantu ya Allah aya jek dia teh menusuk muludan teh ya teh menusuk mamaca aja dibawa ku kotok ka dia jadi ku ari kotok anu ngadukeun urang diadukeun ditonton ku triliunan manusia Masya Allah eta kan urusan-urusan hisab teh kos itu dah iya wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun ya Allah ya Rabb aduh segala rupa bayat nipu teh ngabohong teh jelema anu dizolim ku urang baheula urang pernah jadi calo tanah duitna dicokotan ku urang di bos dibayarkeun mah henteu atau dilambatkeun kan zolim teh ngaranna batur teh loba kepentingan rek meuli anu jadi tanyakeun ka bos bang kan enggeus bayaranna horeng nyangkut dicalok ke cekna sagedeung deui ke sagedeung deui diratur bo cekna datang adanya ke Senen datang deui ke Rebo datang deui ke Senen oh bonen aya bel jadi lembur bonen bari tak ieu zalim Masya Allah karim encan deui urusan anak-anak nungtut urang mah cenah keur ditungtut jol anak naon deus sia ye kula ka neraka gara-gara teu dididik ku abah ye ieu kula mah da tuntut ka abah bae lantaran kula teu dipasantrenkeun ku abah teh haju teu nyaho ka pangeran teu nyaho ibadah gara-gara abah geus kula mah teu ridho ka jeung boga ka neraka lamun teu bareng jeung abah malaikat seret abah kula heula memeh kula dak sia lain ka aing abah mah abah bae tolol si abah goblok si abah bae tadi ditonton ku jelema kan pas gitu can ge beres jeung anak jol bae pamajikan nu kolot jeung nu ora deh ieu lalaki hidung belang ya cak eta teh jai mah teu belang irung aing mah sia tah mebet bae di nu ora aing jelok dipirale-pirale ku sia baheula sia ngeunaan kuari aing rek nuntut ka jeung kumaha ge ye hakan-hakan sia nu teh heula ka neraka ayo jeung anak can beres pabajikan gitu keneh deres duduan nu tilu hiji ge nuntut deui hiji boga pabajikan ngan hiji-hijina nuntut datang-datang culak cangkeng bae malaikat seret heula ieu saya ieu pamajikanana kok pamajikan sini tanah geus kana kajujuran keadilan salaki buang ka waras salaki tolol goblok ge masalaki seret amoh Masya Allah arif anak pamajikan jol tatangga ini biang keladinan Masya Allah iya teh cek bahasa baheula mah dikerepak ngaranna kok ayo udah kumaha coba ayo iya ayat wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun naon bae pagawean urang bakal dibalas ku Gusti Allah meme dibalas teh kapan dirinci heula kumaha pagawean soranganana jang dirina kumaha jeung anak kumaha jeung pamajikan kumaha jeung dulur kumaha jeung tatangga kumaha jeung atasan kumaha jeung bawahan kumaha jeung guru kumaha di dinya urang iyalah wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa inabbiukum bima kuntum ta'malun ya Allah ieu di kumaha coba talalakon urang hayu hitung kurang mun isuk aing bae isuk bae salanan mun aing isuk bae renungkeun ku urang umur aing 60 tahun Masya Allah urusan aing jeung Allah hubungan aing jeung Allah tama urusanana letik musamah hampang tetapi urusan aing jeung makhluk musah berat ya urusanana hutang piutang anu can dibayar urusan zolim teh dihinakeun urusan diomongkeun
urusan-urusan eta baheula teh aing teh jadi kepala kuli baheula terhadap anak buah teh zalim teh jujur zalim aing teh baheula teh jadi lurah aing teh baheula jadi camat aing teh baheula teh jadi penggede aing teh jadi pemerintah aing teh jadi ieu kumaha urusan-urusan pagaweanana sesuai jeung aturan apa henteu wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Rasakeun renungkeun heula ke urang aduh ya Allah jangan geus datang orang ka imah tas ngaji ku aja neng kunaon ka hampura pan kakak jadi kos kieu sih ya ngaji naon sih di ditu neng ulah nuntut engkenya di akhiratnya emang jadi naon gitu ka ditu berat kakak ya mun bisa maanterkeun kakak can nyandung bae ka ye pan tadi lainnya teh hampura berarti mah budak kos soang ieu mah handap-handap geus jatuh ege soang teh bangun ka handap porengan anak bacok masalah ki soang ieu mah tolol henteu neng mah lain lalagaan teman neng mah hampura besi ya kakak umur atuh neng geus sarua urang silih hampurakeun nya ulah nuntut engke jaga di akhir moal ka kula mah pokona mah geus dirido-ridokeun bae segala rupa anu kadahar ku kakak janu kakak ieu teh mah geus ridho bae kabeh ge anu kadahar ku kula atuh ridokeun bisi kula kurang hormat kakak atuh mentah hampura kitu keneh kakak sok sesengor ka kula geus naon kula mah nganggap biasa bae teh mah adat kakak ieu kos kitu bawaeun ka akhirat meureun ka sieu sok kaju kitu insyaallah ieu aing bungusieun tadi ngaji wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun cenah ge bakal dibalikeun ka Allah teh maha uninga kanu gaib jeung kanu zahir hajung ke bakal dirinci saeunggeusna dirinci dibeja-bejakeun dibales nah ieu engke di akhirat ti kumaha ja urang percaya ka Allah jeung Rasul haju urang percaya bakal dikitukeun mah hampura kana heula anak dikumpul-kumpul ke kadarieu sih cak anak asana abah nek babagi harta ye lain sia mah suka juga dinya bahaya abah mah ieu wasiat ya sing aran ibadah sia ka Allah ulah tinggal salat abah ieu geus teu kurang sehatan awak hade besi sia teu apal kana bag-bagan ibadah ngaji sia besi ke dituntut di akhirat je nu nyakola-nyakolakeun anak kuari manehanana ti SD SMA ayo ya ayo terus tetangga kuliah jadilah jana insinyur jadilah jana kapolda jadilah kapolri jadilah jana DPR di pusat dan lain sebagainya mewah mobilnya batur kabanjirannya nama henteu hebat diistidraj ku Gusti Allah wah hebat datang ke akhirat lantaran teu nyaho ka Allah dina nyahona ge teu make ieu bapana anu dituntut abdi teh disakolakeun teh diwaukeun ka Allah kunaon diwaukeun ka guru doang abdi teh ieu terus kuliah jadi kuari abah kasumbang ku abdi bapak kasumbang ku abdi dibelikeun mobil mewah imah mewah horenganan uhun anaona kunaon atuh ieu abdi teh diwaukeun ka Gusti Allah dari pasantrenkeun ieu abah goblok ndek kumaha coba di akhirat kitu-kitu hayu pikir lah cenah teh kiai na bae meureun supaya anakna malah santen kene teu hayang aing capek jang sia los aing mah percaya los los aing mah los ya awas di akhirat diancam sia poeng je awas ya tah kurang kae di akhirat kieu bae barang tuh cak aing kan bener kan ulah omong keur ieu sia sakola bae kadenge takut teuing sia omongan aing kadenge malaikat balik seren waduh tak kiai cenah kejemahan boga sia teu ngadenge ka omongan aing baheula ngaieuhkeun ka aing sia henteu kiai cuma tulungan keur ieu mah ka aing ngaieuhkeun ieu mah hampura bae kuali tah tetep aing geus tulungan bae nomor mentok seje ini tetep bae dulungan bae masyaallah bedana ahli Allah jeung lain ahli Allah kumaha di akhirat
di akhirat. Di dunia mah moal kaciri. Di akhirat ahli Allah mah carerik jelema ka ahli Allah. Cek cenah tenang. Henteu kami ieu salat teu bagus, puasa teu bagus, zakat teu bagus, ieu kami ka neraka tenang cek cenah teh. Kumaha? Lamun bebejana ka Kiai Golkar, bebejana ka Kiai PDI, bebejana ka Kiai pamarentah sarua bingungna. Lulumpatan Kiai embung dipenta tulung. Sebab jangnana ge bingung. Tapi Kiai Allah lain cenah. Adia. Diusulkeun geus pokona mah sia ka surga. Ka surga di mana cek cenah teh? Amal aing kabeh los tajang sarangnya. Kiai, aing mah kajeun ka neraka ge asal sia wae ka surga. Bakal Kiai Allah kitu bakal tah. Los ya. Amal aing bagi-bagi ku sia kabeh, sia ka surga aing geus puas. Aing mah kajeun ka neraka ge. Kan usul kabeh kan ka Allah. Gusti, abdi teh boga amal joreh haju ka surga. Menang di mana? Pamere ti kiai anu aing nyanana mah be aku kami diperebutkeun amalna. Haju kajeun cenah mah ka neraka ge asal kami be baheula aja keur di dunia teh ilu ngaji, keur di dunia teh ilu wauh jeung di doang kajeun di dunia mah padahal mah nonggengan ka nyana keur ieu. Tapi kami ini bere amal. Nyana cak Gusti Allah sanggup bere amal, nyanana ka neraka. Atuh nyana bae sanggup ka neraka ngabelaan maneh atuh komo aing ka nyana geus ka surga kabehan. Atuh sia ulama ngomong. Sampugu. Beda ada ahli Allah jeung ahli dunia. Teu memetikeun pribadi. Ahli Allah mah tembok kuari masih keneh dilecehkeun, masih keneh dijebian. Di akhirat bakal tararembong kiai-kiai Allah. Di akhirat bakal seperti eta. Kitulah Kangjeng Nabi nyaritakan di dunia mah teu tarembong pasti ngomong kitu asal sok disokeun, ditakaburkeun, diasaingkeun. Engke di akhirat mah bakal terbukti nu mana nu kiai Allah, nu mana nu kiai dunia. Kiai Allah mah moal mementingkeun pribadi sebab di dunia aja terus mementingkeun pribadi. Tiluk mantak eta ki naon kitu ngaranna Ki Fudoli unggal peuting ngalayang bae eta pannya nama tilok tahajud kajeun aing mah teh tahajud di asal sararia bae. Nu penting mah aing mah bare amplop bae eta kan ngaranna. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Aya anu kasalahan tah inget bae ka dongeng Gus Dur. Kasalahan tah jejol besok aya jol kitu tah. Aya kiai ceramah. Barang geus kitu caritana dijemput pakai motor. Jemput pakai motor. Balikna besi ditangkap kan dibere helm. Barang berangkat tadi make helm. Lantaran kiai mah telok make helm tibalik. Jadi hareupna aya di tukang aya di ngaran ge telok make helm kan. Kok dibonceng kan gitu tanyana. Ka beneran ngendong jadi isuk-isuk balikna. Ngedangkeun bae kieu. Terus aya naik motor di tukang muridna. Wah. Ieu jelema saha cenah. Make helm naik motor jadi model cek lagi. Ai awakna ka ditu ai beungeutna ka dieu. Jah dilalaga ku ya neng ku murid padahal murid teu nyaman eta guruna Pak. Hei coba sia jileuk ka aing guru da kieu bae besi ragag celok naik motor kan kieu bae ieu robot aja lemes kieu bae dilalaga engke geus datang ka hareup direm dihaing deuleu digitukeun deui itu budak robot apa jelema sih barang geus kitu carita kadele sorbanna sorban guru aing eta mah manya guru aing naik motor helmna salah ieu sih mah eureun di tengah jalan dibuka helmna Masya Allah langsung nyana balik teh nanya deui salah ngalalaga guru tadi hei sok loba nu kasalahan jeung guru teh loba nu kasalahan eta kos kitu eta loba nu kasalahan isi guru di Banjar mah loba kasalahan resep lalagaan pan di Banjar mah asal pae kemis we macul santri pan aya nu daek embung nu embung aya nu daek mah geus babagi ka ajugan anu ka nu embung teh naik ka para wadah kitab teh tah
ya papan wadah kitab dinya naik karena kalau kieu beda luhur abeh teu kanyahoan ku kiai barang gula deuleu kiai kaluhur deui kiai deuleu kaluhur ya kanyahoan turun sia turun turun maka dia katakan remeng teh hareupeun tas subuh caang-can poek geus kaliwat remeng kitu ngaran jadi beungeut can jelas hayalah budak santri nu balik ti masjid jadinya kapanggih teh jeung kiai pajar lain kiai alkeun budak santri masuk nyekel peler kitu tah aduh Cakira teh gawe kiai datang ka ditu datang ka juru itu nih barang kiai loba nu kasalahan jeung kiai Masya Allah atuh jarang geus aing bingung cak kira ieu kanyahoan aing tah henteu ku kiai eta loba lalakon di Banjar eta. Nah, ieu bakal di akhirat payunabbiukum bima kuntum ta'malun. Anu paling sedih naon coba di akhirat? Nu paling sedih mah ketika jelema geus ka neraka ditembongkeun tempat di sorga. Masya Allah. Haju lain sakadar ditembongkeun cak malaikat sia lamun ibadahna bener ikhlas sia lamun ibadahna bener ka Gusti Allah moal ka neraka tuh tempat sia lamun sia bener Masya Allah teu nyeri kumaha coba ditembongkeun sorga teh tah ditembongkeun eta teh tempat maneh jang maneh geus aya tulisanana mun maneh harita bener ibadahna eta tempat maneh teu nyeri kumaha dek teu nyeri kumaha mah di neraka haju nembongkeun pi tempaten urang numun urang bener mah di dinya atuh nyeri jasa eta emang ngahaja dek supaya leuwih nyeri jasa keur mah nyeri ka beuleuh nyeri ka panggang ditembongkeun deui ka ngeunahan di sorga jang urang mun urang bener Masya Allah eta nyeri jasa mah eta nyeri jasa okos urang nekawin aju urang teh codeka bakal dikawinkeunna teh ka si eta persyaratan urangna harita teh bener aju teu bener urangna teu nyaho ngan kabar doang sia bakal dikawinkeun nya sia teh ngan syaratna sia teh hiji ulah nonton TV nomor kadua na sia ulah sok judi bae tah bakal dikawinkeun jeung awewe nom si eta ngaranna. Tapi tetep barang menang 1 tahun 2 tahun urang keur ngahep-hep kawin jeung nini bengking aduh nya susah nini urang ieu mah bocor Masya Allah kena kebanjiran aduh ditembongkeun itu nu liwat sa eta teh calon pamajikan sia mun sia bener mah tah si eta ya Allah ya Rabbi tah mah budak mulus amat cedaan lamun eta mah eta teh pipa majikan sia kolot ge geus ngolotan tilok aya ngagoranan kolot tah eta calon sia budak tah mah Masya Allah aing mah teh memeh numpakannya geus paeh di heula jageulis jasa tah mah eta teh beuki nyeri bae kapan ditembongkeun tah nu bakal jang sia teh mun sia harita bener tekan nyeri nu di sorga abeh puas kanikmatanana ditembongkeun neraka tuh tempat sia tuh keur digodog itu teh cai anu ngabuncal-buncal seudeu anu pohara di dinya ruhak nu pohara tuh deuleu tuh kala leuleumpangan dinya jeung orai-oraina eta teh pi tempateun maneh geus aya tulisanana mun harita maneh neruskeun kana kadugalaan maneh ngan kulantaran maneh haju kembali ka Allah haju ikhlas dicoret aturanna maneh di dinya kan nyana langsung sujud ya Allah alhamdulillah bersyukur leuwih gede ka Allah eta tanu pangnyeri-nyerina mah ahli sorga ditembongkeun tempatnya nu di neraka pi tempateun nu di neraka mun nyana terus dugalana bakal di dinya
jadinya pan tambah-tambah nikmat ka Gusti alhamdulillah Gusti nu di neraka ditembongkeun surga tah tempat maneh tulisanana jang maneh lamun maneh bener harita kata dinya kulantaran maneh aja teu bener di ka neraka ya Allah nyeri luar biasa eta nu pangnyeri-nyeri nama iyalah fayudabbiukum bima kuntum ta'malun aya deui wa akharun murjaun wallahu a'lam